Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jemaah, orangnya ieu pada kesempatan ieu orang melanjutkan ngaos manaqib Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqobah kaopat nyarioskeun budi pakartina Said Abdul Qadir. Ari ahlakna Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jalani tagesna talajakna eta banget sieun ku Allah sehingga gampil pisan kalawan kaluar cisocana sareng diijabah doana. Pohara barahanana tebih tina kaawonan kalintang caketna kana kasayan barani sareng kukuh dina hak bengis dina perkara munkarot tara bendu karna hawa nafsuna tara nulungan anu lain karna Allah tara nolak kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun anggoanana. Anjeunna kawaris ahlakna ahlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasepna kawaris kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf, benerna Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adilna ngawaris adil Sayyidina Umar, hilmana tagesna kasobaranana ngawaris sobarna Sayyidina Utsman, kagagahanana ngawaris nyaeta ka Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain. Tah para jemaah kaum muslimin dina manqobah anu kaopat nyaritakeun budi pakartina Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jalani. Ari ahlakna teh Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jalani tagesna talajakna eta banget sieun ku Allah sehingga gampil pisan kaluar cisocana sareng diijabah doana. Itulah para jamaah Tuan Syah Abdul Qadir mah nyata doana cepat pisan diijabah oge sering pisan kal cimatana. Ari urang mah pan aya kaluar cai mata modal pamuda diputuskeun ku kabogoh nyaeta kara kaluar cimata. Ari kana dosa mah boro-boro inget hartina mah keluar cimata, hartina mah boro-boro. Jeung ari urang mah nyaeta doa ge hese jasa kahayang diijabah. Ari Tuan Syah Abdul Qadir mah nyata sabalikna doana cepet pisan diijabahna. Jadi pohara barahanana sanajan nyaeta anu nyuhunkeun kana anggoanana. Sodakohna Tuan Syah Abdul Qadir mah teu eureun-eureun aya nu nyaeta nyuhunkeun anggoanana ge dipasihkeun. Ari urang mah pan aya mere teh geus purut nu pangjorena karak dibikeun. Sabalikna Tuan Syah Abdul Qadir mah sanajan hartina baju pangalusna ari anu ngabutuhkan mah dibikeun. Tara nulungan anu lain karna Allah nya kitu deui. Tara nulungan hartina mah kana gawe munkarot, kanu mabok, kanu narkoba, kanu nyaeta mabok. Tara nulungan urang ge sabodo bae tah amun aya anu mabok atau anu narkoba di jalan hang nyahona ulah ditulungan.
karena eta mah lain karena Allah. Taranola kanu jajaluk sanajan anu nyuhunkeun angguanana. Anjeunna kawaris ahlakna ahlak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlakna Tuan Abdul Qadir Al-Jalani eta ngawaris ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohara jasa para jamaah nyata Tuan Abdul Qadir Al-Jalani. Kakasepana ngawaris kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf. Benerna ngawaris ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Adilna nyata ngawaris ka Sayyidina Umar. Hilmana tegasna kasobaranana ngawaris Sayyidina Utsman. Kagagahana sareng kabaraniana nyata ngawaris ka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Anu mana Sayyidina Ali mah berani dina negakeun agama Allah sehingga ajukan la fata ila said la ali ila zulfikar daya deui pedang anu leuwih hebat leuwih seukeut nyata pedang Sayyidina Ali jeung teu aya deui pamuda anu paling gagah terkecuali Sayyidina Ali. Tah para jamaah dina manqobah anu kaopat mah mung sakitu insyaallah urang mungkin nyata disambung deui daun salam daun salasi hatur salam terima kasih urang yang lebihna nyuhunkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.